Taibun mukminun anu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah. Tobat terutama minasyiriki wa nifaq, tina syirik jeung nifaq, kabla ditumatina segala rupa permaksiatan, ditobatan asal ti Allah bakal balik ke Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ke Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah, pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang. Nu berat ke urang asal ti Allah kuari bakal balik ke Allah. Ketika balik ke Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan, ancaman Gusti Allah neraka. Nauzubillah min dzalik. Tuh tobat masih diberi kesempatan urang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna. Hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge. Ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi, tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana. Dah lamun teh amat teu bisa kudu datangkan eureun nyana jadi PNS. Menjadi ladang kejahatan berarti. Teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah. Aing teu korupsi teh ieu teh cilaka. Bakal rangsadan kabehan, moal beres ieu urusanana. Berarti ieu teh ladang korupsi teh kos kieu teh. Aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta. Eta nu hese. Eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana. Wabe korupsi. Ya, dalam ditataan kuari emang batu amal aya korupsi. Merikak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janjana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang mah sakadar macaan we. Dibere henteu nyaho kabar bae. Ayo triliunan. Eta deuk diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae. Eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik serem cak urang teh emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo deuk kumaha gitu jak urang ngarasa kapaling kabeh tandika diberitakeun kan ku malaikat inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian jabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek melalui hidung. Nah, duit rakyat yakin. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian kurang kan nyaw, ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Jadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu ngan moal aya lah. Kan sieun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang mun kukula dek ditataan itu. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge jelas. Ieu mah keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu.
ulang ngeunah ngeunah ulang ngeunah ieu keur carita eta sia ge sarua ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu bener catetanan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real nya sia real tah teu nyahok keneh bae resep jeung nu bodoh kieu ye eta kan kudu tobatan urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan deuk hayang ka sorga ata ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi pimalingen jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun tinggung ora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu dicili di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di hak ieu kan kudu ditobatan deuk mah hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah nah maling teh ya kare ini si contohan teh kos kitu masyaallah Gusti Anas urang kada demes di dunia Anas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan numbantak diusahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia lantaran ieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asal ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa nggak bener nyontet tadi ngomong lah pokoknya nggak boleh ini kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Bapak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi masya Allah wahara aturan di Indonesia harus pakai helm aturannya harus pakai helm manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing yang jelas pakai helm bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm jadi harusnya bapak ini saya tangkap tapi pak ini harus pakai helm punya nggak helm nggak punya ntar saya beliin polisi sorga aja saya ya polisi nih pakai helm jangan sampai salah aturan udah saya beliin pak berapa duit nggak usah pakai dah helm sono dah paling herem grab jadi polisi di surga ya Allah ya Rabb hebat itu polisi ya nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi ini nggak boleh bertiga pas saya mau ke Cilongok ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal mah ente nggak bohong. Bener kamu mau ngaji ke Cilongok? Iya. Nah kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga ada polisi. Jangan laporan kulitnya ditangkap kiai. Ayo
Yuk kula bebejan dekat dia padahal mah tadi nama moal aja nama kadieu bebejan. Aja sia ku mah ku polisi jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih atuh sorga tuh. Loba kurang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi lamun polisi dek sanu ngatur di jalan. Lamun polisi dek sanu ngatur untung aya polisi pake ka sorga jabatan polisi. TNI lamun TNI atuh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib ngadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipake bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman, itu salah ya.